Aya nu nanyakeun ka Abah, bah cenah keun kudu berjuang, pan geus merdeka cenah lain berjuang masalah kemerdekaan urang mah. Emang berjuang teh keur nganapkahi anak istri supaya dapur ngebual, hai ge dapur ngebual tadi dia di saung aya ibu Narsi sagala. Ieu teh perjuangan Abah keur ngonten di sawah di kapuk-kapukan kieu. Tuh, jadi orang teh kudu belajar segala rupana gitu. Ya bangsa tahudin tuh mun bobolokot ge. Seru mah itu neangan cuan da. Jelema mah butuh cuan jadi zaman ayeuna mah. Tidak. Sararea ge butuh duit tuh cenah sakitu Ibu Narsi ge sararea ge butuh duit, guys. Butuh duit. Segala rupana ge butuh duit, butuh duit jadi jelema mah. Pokona mah mun jelema geus butuh duit berarti daek aya majuna. Tak kitu dulur. Pokona mah kadulur-dulur cing saramangatnya sehat selalu. Hatur nuhun gaskeun. Aya nu nanyakeun ka Abah, bah cenah keun naon kudu berjuang, pan geus merdeka cenah lain berjuang masalah kemerdekaan urang mah. Emang berjuang teh keur nganapkahi anak istri supaya dapur ngebual, hai ge dapur ngebual tadi dia di saung aya ibu Narsi sagala. Ieu teh perjuangan Abah keur ngonten di sawah di kapuk-kapukan kieu. Tuh, jadi orang teh kudu belajar segala rupana gitu. Ya bangsa tahudin tuh mun bobolokot ge. Seru mah itu neangan cuan da. Jelema mah butuh cuan jadi zaman ayeuna mah. Tidak. Sararea ge butuh duit tuh cenah sakitu Ibu Narsi ge sararea ge butuh duit, guys. Butuh duit. Segala rupana ge butuh duit, butuh duit jadi jelema mah. Pokona mah mun jelema geus butuh duit berarti daek aya majuna. Tak kitu dulur. Pokona mah kadulur-dulur cing saramangatnya sehat selalu. Hatur nuhun gaskeun.